Isuk-isuk meni recet sing karoce ya karena eueuh indungna. Kasih ala-ala kalau udah siap. Ku coba Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi teh vlog konten waktu bulan kamari pas 17 Agustusan di Rumpin. Tapi mohon maaf ya guys, karak bisa diupload soalnya HP orang nate pinuh ku video nu lain. Video mentahan nu ieu teh jadi kacampur ku nu lain. Alhasil teka tempo jadi karak dijieun ayeuna. Oke lanjut. Nah jadikan anak murid teh karak beres pisan olahraga tapi langsung buru-buru nirig tika tenda. Ai sugan teh aya naon, ai horeng teh beteungna ku kuruncungan. Tah ayeuna teh kan anak murid keur nyareduh mie. Urang teh sekalian ilu nyeduh. Da atuh bisi kabita heueuh nya. Ari nu lain masing surudut mie sungutna ai urang henteu. Secara kan emang nageh canda lahar. Pasti nageh kan lamun nempon nu ngamih mah bakalan ngaruy. Tah nyeduh mie nanggeus-anggeus hayu we urang bumbuan. Pokona mah resep lamun babarengan kieu. Suasana jadi rame ngakan mihna oge leuwih mirasa. Geus dibumbuan bari diaduk, geus kieu mah tinggal balawakeun kadinya tah. Meni asa ku pedo dahar mie doang oge. Bawaanna ngeunah ari di tempat kieu mah. Cuman ieu kurang nate saos soalna eueuh nu mawa hiji ge. Arek meuli ka hareup tapi jarakna lumayan jauh euy. Kabur beukah manten atuh mie teh. Geus we kieu ge jadinya leg we ti tadi diuyupan tereken beak-beak ieu teh. Sampai sungut urang teh kasolomod-solomod. Emang nage lamun arek camping kieu mah kudu persiapan. Ulah poe mawa jeruk limo jeung saos. Soalna nu ngaranna camping mah moal jauh marawa emih pasti nage. Karena eta teh sebagian dari penting supaya emih nate leuwih seger. Tuh kan geninganan ngamih hiji jadi nama ngamih kabehan. kasih ala-ala kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Ku mau balik Urang teh ayeuna di posisi sedih jeung bungah euy. Lamun camping tahun hareup teh teu bisa jeung maranehna deui. Soalna tahun hareup mah geus pada lulus jadi diganti deui ku nu anyar. Encan teu oge bakalan seakrab jeung nu ieu guys. Ai kelas genep nu ieu mah kan sering ngalawak. Terus anehna lamun dipuak ku hitu teh sok tara ngambek. Jadi urang teh kaya bener-bener enggeus henteu isin terus manehna ge sarwana. Oke bye bye, see you next vlog.